A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aya jelema laporan ka Kangjeng Nabi. Begitu laporan ka Kangjeng Nabi soal berjamaah. Kumaha laporan ya Rasulullah? Aya jelema embung berjamaah jeung Muad bin Jabal. Aya kitu kunaon? Beuh nya nambah babacaanana panjang jasa terutama salat subuh. Kangjeng Nabi dinya langsung ngereket. Eta mah munda faring. Jelema Muad bin Jabal kudu dibawa ka dieu deui, dek disidang. Lain hayu kena berjamaah jelema. Endahan teu berjamaah kudu nyaho salat mah. Ulah panjang-panjang lamun berjamaah jeung nu asing lantaran di tukang ngentepan aya aki-aki, aya al-kabir, aya ad-dhaif, aya al-hajah. Jelema teh aya nu kolot, jelema teh kapan bisa tukang ngentea aya kitu nu boga kabutuh. Wah, ieu berjamaah salah ieu Muad bin Jabal. Panggil ku Kangjeng Nabi. Mun berjamaah deuleuan heula cek Kangjeng Nabi. Deuleuan aya tamu teu eueuh. Lamun kira-kira aya tamu ngora apa kolot. Ternyata ieu mah kolot teu beukieun kana salat. Cepatkan. Ya ternyata ya tamu asing can pati beukieun kana salat mah cepetkeun salatna. Namun kitu mah tamuna bangsa geus beukieun kana salat silakeun ka salat. Tah Kangjeng Nabi satu saat pernah ngomong salat sing cepet ka Muad bin Jabal berjamaah. Tapi ka Abi Musa Kangjeng Nabi nyarios lamun urang berjamaah sing taliti tarapti tartil rada lilakeun salatna lantaran Abi Musa mah ieu nu berjamaahnana jelema-jelema ahli-ahli Allah kabeh tuh kurang dipadukeun nu ieu mah ka ieu mah titah lalaunan salat ka ieu mah titah cepet atuh saha musuhna harita mana situasi jeung kondisina di deuleu ku Kangjeng Nabi mada urang ge jadi imam teh deuleu heula wow kan dideuleu ieu masa jemping kabeh taraweh budak ngan 7 menit 20 rakaat eta si kumaha ngalempangkeunana beres batur kakara ka masjidnya geus ngarokok mah taraweh geus saya geus beres insyaallah ya Karim. Kan mentak dulu heula urang ge tuh mentak Abuya Cidahu baheula taraweh mah hayang sajud sekali taraweh supaya saquran tamat teu bareng jeung santri-santri acan santri-santri bae kami keluarga bae naon sebab babacaanana deuk tartil deuk lalaunan kunaon misa atuh bareng bae moal kuateun tuh misa ta eta lah nyaho situasi berarti ulah santri ge santri bae masyarakat kami mah jeung keluarga bae lantaran tarawehna deuk make Quran saquran pan taraweh seperti di Bandung baheula kurkura zaman di Bandung ngaji teh saquran taraweh teh teu dipilih santri anu kira-kira embung babaca panjang teh ka masjid anu saquran bismillahirrahmanirrahim kabeneran giliran 3 nu 2 matalar Quran nu hiji teh nihijin teh jadi make Quran dihareup kitu tah aya parantina meujeunna meunang 8 rakaat pareum listrikna pareum dioper kunyana Allahakumut takatsur hatta zurtum geus kumaha jate talar bogan saha milih 3 supirna nu 2 talar Quran nu hiji adina kiai nu hiji matu santri talar nu hiji henteu pasti cak masyarakat nu henteuna kiai meureun ulah loba ngomong sia masyaallah ta eta jadi teu bisa ucapan mujtahid ge moal bisa dibahas ku urang cok bahasa Imam Syafi'i dina al-um nu sakitu hesena bahasa-bahasa kitu Imam Malik bahasa-bahasa mujtahid al-madzhabul arba'ah sejasa berarti kan kudu aya ashabna anu ngureikeun ucapan mujtahid mutlak anu ngucapan mujtahid ashabna engke eta ashab ge hese keneh diuraykeun deui ku mujtahid fatwa nah urang mah kuari hasil Imam Romli
hasil Imam Ibnu Hajar dibelah dieuna deui terus diuraikeun deui ku Syekh Nawawi Banten akur bahasana jeung urang mantap maca we kita berian ngeunah urang naon sababna eta diterjemahkeunana ku Syekh Nawawi akur jeung kahayang urang rian ge sakitu hesena dibacana ku nu teu mondok mah kuari deuk langsung hadis Kangjeng Nabi soekeun sia kuai saya mah kumaha gitu ucapan Kangjeng Nabi teh mantap innamal a'malu binniyat ucapan hiji Kangjeng Nabi cek Imam Syafi'i innamal a'malu innamal sihatul a'mal binniyat innamal sihatul amal pasti sahna beramal kudu make niat di mana teu make niat teu sah tapi Imam Maliki mah kumaha tafsiranna lain innamal sihatul amal atuh innama kamalul amal binniyat sampurnana amal kudu make niat teu niat ge jadi ngan teu sampurna coba eta tinggal urang ka dieuna pagedruk geus ya usoli bidah cek Amin Rais bidah sia cek urang teh teu sampurna sia ayo angadu terus teu sampurna jeung naon kitu ngaranna teu repeh datang ka kuari Muhammadiyah anaon eta lantaran teu paham ucapan Kangjeng Nabi tapi lamun paham mah sia kunaon atuh teu make niat aing mah berpahamna mazhab Maliki aing mah jeung Hanafi oh mangga aing mah Syafi'i atuh Syafi'i mana sia kurang pondok dah eta coba ayo la sholata li jaril masjid illa fil masjid cak Kangjeng Nabi la sholata fi jaril masjid illa fil majlis teu aya salat pikeun anu deukeut ka masjid datang ka masjid kecuali kudu di masjid di tafsiran la sholata ay la sholata sahihatun di tafsiran deui ku ulama la sholata ay la sholata kamilatun di tafsiran datang ka ayat 7 tafsir bahasa Kangjeng Nabi na eta keneh la sholata li jaril masjid illa fil majlis teu sah salatna bagi nu tatangga jeung masjid mun salatna teu di masjid lamun make la sholata sholihatun nu deukeut ka masjid teu salatna teu sah kabeh tafsiran deui la sholata kamilatun teu sampurna salatna bagi jelema nu deukeut ka masjid mun salatna teu di masjid sah mah sah ngan teu sampurna terus si tafsiran diperpanjang mujtahid bagianana tinggal urang deuk miluna ka mana eta ucapan Kangjeng Nabi nu sakitu hesana tah ucapan ai urang mah deuk milu ka mana kanu teu salat bae masalah geus cek nu teu salat teu ribut bae segala sah segala teu sama ning aing cek jeuna teh geus ulah dimasalahkeun ulah salat sia blon teh wallahu a'lam bissawab